jadi tempat ngobrol gogonjangan. Waos, 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 warung obrolan Sunda. Aduh, mending nyakal tahun gimana tadi bisa Idul Fitri, sholat Idul Fitri ke masjid, kabita nawe, tapi lah dasar awe mah aya we halama. Tapi teu kituna ketangkeun we, rek mang nyaya-yayakeun ya salaki. Orang bari beberes itu menika acak-acakan kieu, geus araya naon. Tapi alhamdulillah geuningannya aya lagu lebaran geuningan bari jeung ti budak oge. Alhamdulillah oge. Tapi kieu teh sok inget ka si mama sing tapi iman Islamna, sing hapunten dosa terus anak jangkeun alam kuburna amin. Sakieu mah eta geus beres lumayan lah. Mal era teuing meureunna nya. Yo dahareun ieu. Tah geuningan Waalaikumsalam. Aduh. Ari sih, abah can. Acan punten ya. Alhamdulillah. Can ada penyanyi. Acan. Aduh, akan. Hampura karenya ya, hampura si Emak nu di hampura mah nya, hampura mudah-mudahan si Emak geus ayeuna mah saarang kalangan si menangkan nikmatan ti Allah. Geus sok-sok kenyalian gitu. Cok, hei. Nggak, di kaburanya, di hampura gua. Ya, aya salaki mah boro-boro. Dipenta, teu dipenta ge geus di hampura. Seperti tak akan di hampura kunyainya. Nah. Hampura. Aku gitu, aku nggak siap gue. Naon? Kunaon mah dikanyiran gitu boga dosa naon teh salaki teh. Ya, oca mah lain tadi hampura lu kalau boga dosa lain. Tadi pangalikan aja anu atuh mah di jalan raya oca mah kieu di kieu gitu. Kalau kita Ari baju mah jeung nya abg sarung kamari, tahun kamari nogor keneh. Teu wae. Yo, aing batur mah gonengan pemajikan batur mah meuli ka pring hejo, pring beureum. Oca mah nu kieu di dasar kieu da kieu deui. Kasar siapa tapi akan coba hampuranya akannya pinang aja lupa ini. Akan hampuranya nya. Oh kamu segala abdi panggulikeun Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu. Cara itu ngapain? Hampura abdinya janji sok. Sok eta tuh. Aduh. Itu dia. Apuntennya aja ya, aja masak. Wih, sok bangun. Rumah eta nya. Bu. Aduh, buru-buru. Alah. Ya, sini. Garoli. Apuntennya aja. Alam hampura abdinya. Sok atuh ya salik. Sok garoli. Aduh, apunten beda aja mah kieu paling dia sekali. Yai. Bisa diakeun bisa. Sok Sok tuh. Aya kupat tuh. Bila aya mereka masuk dah. Aya kieu tamu lumayan saya aya. Buru. Aya kupat. Tah, aya kupat. Kela ieu teh. Itu asa kakarek tepang saware Bu Nurul. Kela ieu teh saha teh? Ieu teh Neng Rati. Ieu. Oh, Rati itu di mana itu? Ieu di Sumedang. Hah? Di Danau. Oh, di Danau di Kota Sumedang. Isi teh itu. Tiga Neas, Namina, Neng Ani. Oh, Neng Ani ganea. Sami jangan aja. Ani. Tuh siapa angkat mata di kantor sama. Eta sini. Ieu Neng Yeni, ieu teh sadayana teh pelaku usaha. Oh, nu UMKM teh ya. Alhamdulillah. Tadi udah nasi kebuli teh, produk nasi kebuli. Oh, besar minggu kemarin dipanggil nih. Kalau rawas bisa nih, Kota Sembang, alhamdulillah. Nggak, iya sih di mana? Gimana bisa? Banyak teh, ya kali lagi ya Mahampura abdinya jadi tambelan ongko yang sekapon kagere kosok panjang kan tapi teh suka pikiran sok karunya teh barudak penyanyian nu jauh pokok diulang usaha kalau bisa mudik darah gitu Garagang kene abah aya nama biasa mudik teh tapi tetep we geuning ari calan aya nanti ieu teh di forum teh ieu teh abis ngarencangan teh di Pasar Sandang. Oh, kamari teh. Alhamdulillah. Ramadan teh. Ayo tadi penting lebaran enon takbiran dah, kan? Cara usaha. Berapa biasa beli? Alhamdulillah. Biasa kemana-mana. Nah, duit, duitnya syukur. Ada penting mah ya, urang teh.
Jadi urang keur usum dieu mah kudu urang reka. Cuma we cara usaha mah usaha teh kan jihad eta teh. Bari sina ieu sih tahu asuh. Sok, anu bade sok. Tutup. Aya kupat. Aya. Ojo mun kupat bisa teh lumayan we. Sok. Kupat kan? Hah? Teh kupat kan? Kadai akang waktu iya yang ngobrol aja ieu si Bunda aya teh. Ieu teh si Bunda ge sarua teh pengurus UMKM ya. Itu pengurus UMKM di divisi hukum, advokat kali itu nah, ngurus gitu ya. Advokat naon? Terus we teu kudu perlu jangan penting mah itu di pengurus UMKM kemudian sudah dulu aya ieu itu Surya. Si Ibu Nurul teh ya. Habis. ACCTP. Intina mah hampura. Ya hampura lah nya urang teh saya lah luang liungnya nggak seberapa tahun luang liung di UMKM di forum UMKM kayak kita dia berapa kebijakan kudu sini ikhlaskeun urang teh dibubarkeun aku pun biang kamari terus manjun ke urang sadaya ge terus di hampura ku sareanya pamane puasa urang kebanyakan di dieu pamane di hampura sok atuh naon eta teh eleuten nya sok naon atuh da iya oke produk UMKM eta teh nya pangirim tayang kali teh ada. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya man. Nah hayang lembur teh mudik. Pemudik. UMKM biasa we jualan we. Dagang. Tah, lamun dagang bener-bener lapar. Sok kopi heula. Sok. Sok tuh. Kalau coba yang tadi hampura. Apa minum pagi jeung ieu mah minum ieu mah. Aduh. Ditambi ya. Biasa. Nah, geus biasa we Imam. Saya aya we na keur mah Agus Pak Acan ditakbiran balik subuh Agus mau kaki ngilu wae. Syukur. Sok kalau pakaiannya tuh cuma subuh. Tipe-tipenya teh kupat teh. Hampura saaya-ayanya. Tapi siapa kemana ayah teh jarang anu masak gitu teh biasa mah kumaha. Untungnya pun bojo kita, bojo ge kemarin pan heubeuh bari pesen kue sarua padu. Jadi nya alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampuranya ece ya. Cus. Hampura cusnya. Sami-sami dan. Minal aidin wa faidin. Wah, kali hampro. Hampura. Heuh, syukur lah. Waduh, duduk karang kok ya. Ini dia. Apa tanya ya, kasadayana. Hampura nongcusnya. Punten kasadayana ya. Abi Mam, di dia. Terus kan. Cus. Aduh, alhamdulillah euy. Cus. Cus, Alhamdulillah. can kupat. Hah? Itu ya kupat. Wah, entos. Di mana? Tos lapar abi. Tos it tadi aduh ampun. Ai tadi penting ke mana di Arab ke jam 2 teh awin teh ngopi we cus Taraweh dia ka subuh. Wah, lain taraweh lain taraweh berenang. penting teh Takbir. bareng. Penting teh bareng. Bareng ke mana? Apaan abi teh keur takbiran di masjid. Ah. Berdua aya naon? Oh. Ai teh ieu takbiran batur takbiran teh keur dola. Ieu mah kana motor ditoto asup ka masjid. Baru balik deui. Abang sok ngawirang batur. Lain kumaha? Beja lu kitu mah. Ai penting teh kumaha make jeung lagu jo ngaleos wae teh kuku pisan. Di soledad di cangkang kau eta motor kuat sangat. Ada kalau butuh kali bu, pakai motor ngalian berdua, sok kemalinaan teuing. Oh di itu kan yang kupat. Jadi aku suka masih tetap aja ya. Hah? Tidak suka masih tetap aja. Tahu eta mah apa beneran. Ya kumaha pernah Syukur. Alhamdulillah Gus kan ngomong-ngomongnya urang. Kemarin manyar kene urang meme puasa di teh kali teh maya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ieu mah urang teh. Kalau cara Sok cuang sieun lagi sekolah kumaha. nya makana ka dieu teh kahijina mureunang. Walah silaturahmi lebaran. Nya. Gitu. Alhamdulillah ya. Mendireug-reug ya datang sadayana. Alhamdulillah ini UMKM ada yang begitu. UMKM? Iya biasa tuh. Anu garulis. Ayahnya kalau mah kami teh. Naon? Terus itu balik ke Bandung, lalu balik ke Bandung. Aing sari gunung gelis. Aing sari gunung gelis. Aing sari gunung gelis. Terus?
anu sareureuk nu digana geus. Sarwana jeung si Ali mah sarwana kakek makan hampura eta teh. Ya, Terus itu di wae. Di Hampura. Oh iya. Saya si Ece mun sararindo gitu kumaha? Teh we mun seuri saupeting we kieu aye. Bolo atuh debateun mah geuning pangmolikeun baju ber nu hejo, ber nu beureum, ber nu koneng. Ari oce mah kieu deui dasar deui. Tadi pangbalikeun baju, tong jadi ukuran seuh baju. Da dia sambil wae ini tahun kemari oke. Pakai mah zaman Covid kieu aya Oh, ari ibu mah atuh sae Heh, jauhkeun dia. Daya lebaran mah naon ieu. Sakabeh jelema ge rek bisa rek lebaran mah. Nu tara puasa ge lebaran menang lebaran carek. Nya. Karek kumaha lebaran mah ada lebaran carek tara lebaran mah geus jadi tradisi. Tapi teu sakabeh jelema mangihan kanu Idul Fitri. Jadi urang teh nanaonna da lain lebaran mah lain baju baru. Benar. Lebaran mah lain dahareun loba. Lebaran mah ieu disebut hari kemenangan. Sanggeus urang 30 poe puasa. Jeung kade ye daukeun nu di anu puasa teh lain jelema wae. Lain jelema wungkul. Anyo ari. Aya wae dantaran. Aya waktuna hiji. Hah? Kala mah dongeng ieu dulu ruwing can kali. Mama kade mah. Ieu kade hujan. Era Iya. Lain cicing wae di jauh-jauh. Parkirlah mobil dia teh. Hampura. Kopi kopi. Kowe ka dapur kan? Kupat. Parkirkan heula mobil. Parkir. Iya tis jojo tis surian, alhamdulillah. Oh iya daukeun, ulang balikan deui. Anu sok puasa teh kudu hiji. Hayam puasa. Kacau hayam puasa. Hayam puasana kurang lebih 27 poe nalika keur leuweung. Suka nanti ciri Bener. puasa bulan. Hileun puasa. Aya puasa. Hileun puasana kurang lebih 2 minggu nalika hileun rumah jadi tepung. Eta puasa. Lain jelema wungkul. Daunna nu puasa teh orai. Megang. Lu lain wae ieu mah. Orai ieu puasana ieu. Cek. Orai mah puasana nalika banyak megang. Tak, urang bandingkeun. Nalika hayam puasa, sanggeus puasa teh aya mah bisa megarkeun anak-anakna. Nyiptakeun kahirupan anu manfaat ka manusia. Nya. Atuh eta hileun. Hileun ge sarua puasa. Tapi eta hileun sanggeus puasa jadi kepompong, robah jadi kuku-kuku. Manfaat pisan ke kahirupan kalau tubuhan. Orai sanggeus orai puasa sakitu poe keur megang. Lamun orang geus luga itu puasana leuwih garihab, leuwih galak, leuwih galak. Nah, urang rek nurutan puasa anu mana? Tangtuna wae ge nu dua tuh. Hayam jeung Nah, ini ibarat gitu. Jadi pan urang teh puasa kamar teh mun ngagodog teh digodog supaya naon kajebut kana ketakwaan. Apaan cek di rumah gitu. kumaha. Apaan benar Allah ngawajibkeun puasa ka jelema teh sanggeus biasa harus diwajibkeun jabat urang baheula. Sangkan urang takwa. Nganulan ketakwaan urang. Ayeuna percuma 30 bulan puasa, 30 poe puasa. Nyumponan kewajiban di surat Al-Baqarah ayat 180. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alal minkum. Nah eta teh naon? Ulah ukur nyumponan ukur kewajiban, da percuma. Nyumponan kewajiban aya sanggeus nencak lebaran Kembali deui. balik deh kan uah-uah. Mantap Den. Kuring mah puasa teh hayang panjang euy. Ulah Idul Fitri. Alasanana Nikmatna luar biasa. nikmat naon? Kieu ye. Rek magrib kan puasa. Aduh nikmatna eta acan oge rot geus wareg. Ta eta kakawasaanna Allah. Tapi ulah salah, Den. Hah? Masalah nikmatnya rupa-rupa. Rupa-rupa kumaha? Aya nikmat nu ngeunah, aya nikmat nu teu ngeunah. Contohna kieu kunaon nikmatna heuai sok. nikmatna heuy. Di mana ge heuy mah tunduk. Lain. Kubiwir. Wah, nalo bibiran besok heuai. Soalnya ada sih virus mah. Lain-lain wae. Ku seubeuh teuing barang tahar. Lain. Ku capek. Lain. Kunaon atuh? Seubeuh. Nya kusak kedeung dan cerek coba mulai dua poe tinggi. Benar. Bener tuh.
Kanikmatan loba jelema anu teu bisa sare boro-boro heuy. Sare teu bisa apa itu jadi penyakit lagi kanikmatan. Dengan untung lebaran teh urang teh sasalaman teh ku panangannya. Ka balamun putaran hidup hidup. Mau si rekio. Kalau pandainya apa? Tapi Indah. tapi da urang mah lamun sasalaman putaran, euy mana milih. Pilihan kumaha? Jadi tanggal lain mah Pasti. Terus masalah nu kayak cerek. lamun sasalaman putaran, euy mana pilihan. Pilihan Datang khusus datang jenderal mah ini. Moal. Pasti Tapi dia datang kan beli. aneh sakang mah. Ada masalah yang kita kan. Anu penting mah kieu urang nya dinu ieu teh suasana lebaran, suasana Idul Fitri. Mudah-mudahan urang teh sing sabanana urang puasa kamari teh sing bae sing fitri, sing suci deui urang Bersihnya. sing bersih deui urang. Amin. Ye. Ari dosa jeung Allah ka kaum membebani. babanin mah. Tinggal tobat. Da apa malu tengah pula, tapi lamun dosa adami, dosa ka kepada jelema. Tak eta bahaya. Kemarin urang saya tuh saya kemarin urang nyari cangkeng meuli we tobat ka alun-alun ka ditu. obat. Lain si Jus kadang-kadang bener tapi da kamari oge urangnya nya asa geunah pisan tuh ku si Gai. Basa rek tajir da dipanggilkeun jus tobat atuh. Atau Tobat. Geus kan di ngaranna. Wes bahasa poe rebo digantina ge. Jadi tomat. Oke, itulah yang penting mah ini mah urang mah sabar urang. Mudah-mudahan urang teh sing diakukeun ku Allah ibadah nu kabeh sing ibadah anu mabrur. Amin. Tapi keur puasa. Tapi anu keur puasa mudah-mudahan we. Tahun payung biasa tahun. Kan ieu ngomong-ngomong ye ai kamari malayang zakat. Teu. Wajib. Penting Dari zakat mah wajib mere hak narima geus hakna. Kudu. Jadi bayar zakat kunaon? Alhamdulillah lah. Bayar zakat kunaon? Bayar zakat. Heeh. Banyak umum, weh. Kubeas. Kubeas. Kuwe bayar zakat kewajiban diterima. Nah, Hah? lima lagi Kudu kubeas. Wakilan. Hah? Wakilan. Lain kewakilan, itu bayar zakat. Wah, aya nu butuheun. Sabab naon? Hah? Da geus oper sesat. Eta mah Karena heureuna. pikir Anu mina kana bener teh kamari kewajiban dijaga puasa terus tamat. Kabunga urang mun mungkin urang kabunga diwajibkeun bayar zakat. Anu lobadan sakumaha urang teh bayar zakat opat mun. Wih mah kemarin mayar jasa duit tuh bawa beas oh. Eh kunaon? Suluh buat terus. Banyak suluh dijual. Ade cus. Hah? Lamun bener cus teu boga beas, wajib menerima duit teu kudu mayar zakat. Beda hayang atuh manyai puasa tamat iga. Tamat. Atau bega-bega kan. Oh, tak. Wah, eta mah bisa nerima. Bisa nerima. Tapi ieu mah teu boga beas, teu boga duit cenah ieu. Bayar zakat teu bisa aja alasanna teu emang teu boga. Ayo piye HP galau deui, alalus. Atuh disuruh jeung bohong. Bohongnya. Pangan wajib. Memang zakat teh wajib. Wajib. Tapi pan cek dino ieu ge aya. Wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wahai. Aya kan? Hah? Wahai tetap beriman oge tapi wahai. Naon? Wahai ibu kita Kartini. Jadi ibu kita Kartini, ibu Kartini anu wahai. Wahai. Ari ibu-ibu ieu tidak wahai. Ya. Wahai. Geus sok mana wae waktu ibu kita Kartini, da ibu kita Kartini malah lihan. Da ngaranna ge lain ibu lain Kartini. Sane. Kartika. Lain. Eta mah ladihan unggul ibu Kartini. Ieu ge Kartini ya. Sok. Kartini lah. Saha karena ibu Kartini sebenarnya. Mana Raden Ajeng Kartini? Lain. Harum. Tak. Karena harum. Karena harum. Harum. Ibu kita Kartini. Harum namanya. Jadi nama harum. Lain isu pinter oge tuh. Heeh. Aduh. Itu teh kurang. Aing pinter tapi bodoh kumaha lieur. Apa sok masak ada ngaco. Hah? Sok ngaco.
Ai kamari pas anu lebaran kamari aya dongeng cenah mangkus teh mertuana teh tepi ka nyuuh tah. Teh kumaha? Terus dongeng jus. Karena mah aing ge bos rowas ada kuduna ge aturan mah urang sebagai Ini langsung mah domenan. Niu ieu mah mitoha ujuk. Contohkan anak contohkan masih aman, ada contohkan tadi. Contohkan tadi. Ah di dieu we. Contohkan kumaha. Oh, kana tuur ai kuing teh ditanya, "Nah, Bapak kunaon?" Yo, aing mah nyokap korek cenah murah. Aing kan uing minta dihampura ka uing. Ini lho, aing mah. Korek murah. Oh, dong kolot. Alhamdulillah ya teh urang teh peureun boga kacidanya di sisi saja urang teh eta urang sedih ka Indonesia tinggalkeun tinggal kamari anu biasa urang ruang di umur laut nya. Ada karasa. Oh, sedih nama deui Kang, anu keluarga nu di kota teh pada aya nu bisa balik kurang punya biasa nama Tempat itu bisa balik kan? Itu bisa balik. Baliknya ke mana ya? Ke mana baliknya? Ya? Sudah teh ka lembur balik teh. nu ti luar kota teh bisa balik. Ai pola balik ya, pola pemerintah sekarang Prihatin ya. balik. Ya, kan ulah sok nyalakeun sauna. Ulah. Leuwih penting keneh kasehatan. Ya jaga dari maklum misalnya ge Daya daripada tahan. urang jadi mau mamala mau penyakit itu ka dia yang mendingan urang gue kayak ke pemerintah. Padahal da mau aya pemerintah anu ge maka rakyat mah. Ya pemerintah mah. Contohnya ya UMKM nya ayeuna pas pamerintah mah geus nyaeun aya program BPWM mesti kali sama Irfan. Bisa 1 juta 400 kapan selain itu Irfan 1 juta 200. Abi mah alhamdulillah 2 kali BPWM oge alhamdulillah tapi ka ieu ka gedang kita. Temenan wae, namanya Kangnya. Kebayaan ya syukur. Nu penting mah urang mah kitu tah akhirnya ka handeupna bener urang teh ka hiji silaturahmi urang Irfan tetep dijaga. Sabab aya tinu silaturahmi mah urang teh bakal naon? Nah, bakal loba pisan kauntungan ya, jadi bakal panjang umur gitu kan. Jadi boh di UMKM mah boh di ngawan sok we tuh. Pelaku-pelaku UMKM sing naon? Sing kreatif yo. Sing kreatif kumaha carana tim sampo teh di somrong unggul nya ayeuna mah. Ayo kalau makan dahareun nu tadi da geus beuki ge mah jadi resepnya. Nah gitu. Nu paling Ieu mah nyuguhan teh mata awet euy. Ada piring aing we. Di dapur. Piringan Nyai. Oh, di dapur piringnya. Dapurnya jauh. Di dinya we mah geus naik dahar mah tong piringan. Lain. Buka warung iraha. Rek buka warung. Buka warungnya di sebuah mingguan deui juga mana? Beang udah lagi cus. Alah kayak kuncus lah. Dianyukan deui. Paling lain modalan. Saya Bangcus, udah sebut set abah tadinya silaturahmi teh manjangan umur. Tahapan urang teh silaturahmi tadi ya aya tuangan dituang ke panjang umur pan urang teh. Oh, bener tapi khusus mana kahar piring. Ya, jauhkan. Bukti ieu teh silaturahmi dan judul umur, yang silaturahmi teh mata menyangkan umur. Lamun urang pondok umur da mah pagi ayeuna oge. Benar. Tuh. Ayeuna ge mah aya dari yang pondok umur geus. Bukan rupiah. Lawan pada kuntu, Pondok kuntu mana saya barang ya. Anu paling penting mah urang ge mun ayeuna di lembar kieu. Urang anu apa barang mudah-mudahan urang sadaya dulu saya di UMKM. Atuh kae sing panjang umurna. Amin. Kalayan sehat kun barokah. Amin. Usahana sing lancar, sing pagi hasil anu munal, sakan cita-cita kami laksanakan kitu kan. Da sakitu taena meureunna bisa dicobian eta. Atas tadi tuh. Da karaos mah abdi ge silaturahmi teh. Oh bener. Silaturahmi teh gitu karaos babi silaturahmi teh. Silaturahmi teh sila netekeun rahmi kadeudeung abdi sok netekeun dari kadeudeung para ibu-ibu nu ka. Eta mah dipilih. Netekeun kadeudeung. Kayak heula, ada deu naon ieu? Sikap iman. Sama singkatan. Eta mah singkatan. Ada lebaran ge pan singkatan teh. Singkatan teh naon? Lebaran. Lebaran. L. Lamun. Lamun. B. Baju. Baju. Anyar. Anyar. R. Rada. Aya. M. Nukuran. Lamun. Lebaran lamun Allah baju aya
rada aya nu kurang tuh. Poin nang lagu budak teh beli baju berara batur berara si akang dia jadi cuma ngali batur gurbet sepatuna alus baju berara alus cok budak teh beli Iya salah satu. cik atuh gaduh cara teh disikain. Iya teh salah saya ini kagak beli gagal jadi pemajikan itu. ai akang Ya, lamun ngerasa gagal, Hah? kita ganti. Apa yang tadi? Lain saya yang diganti, salah yang diganti. Kita makan. Penting nama kita ya mah. Jadi bisa kemana tuh? Taya kupat ya, ayam, taya kupat ya, apa ya? Ayam tahun sebabnya lebaran aya kupat. Kupatnya kira tanah ngaku lepat. Ngaku lepat. Oh, jadi saling lepat. Bener. Ngaku lepat kan ya. Cuan sih udah kumaha teh. Kenal tuh? Lain jelas. Kalau ke hati oke, kita kupat ngaku kawan kalepatan. Bener. Jadi pada orang sih dirubaheun. Jadi lebaran sih dirubaheun kasamaan sewa-sewa. Lambangnya. Lambang. Arti bener. Filsafatnya jero pisan ya. Lebaran teh ya opat ya. Naon? Ya, babe dong tangan. Lebaran. Anu kahiji disebut laburan. Laburan. Aya laburanna bumi pan dilabur bodasnya. Bodasnya. Nah, urang teh siri Bandung pika bodas. Bersih. Bersih. Laburan. Anu kadua lubaran. Lubaran teh Ini eta mana? Di dapur. Kemangkut cika dapur. Kewa anu dalil ya, aya nu ceramah ya. Jadi itu apa? Terus sampai Oh, gitu, Pak. Iya teh kuat. Ka dapur heula di dapur. Wah, piring dua aja murah. Rang lajeng ke. Lubaran. Lubaran teh kedah sini ngalubarkeun kesalahan. Tadi teh laburan, lubaran, luberan rahmat sareng kaberkahan. Luberan. Hiji deui kela naonnya. Laburan, Lubaran. lebaran terus pelebaran jalan kade. Sanes liburan. Nah, Aya katilu kan ka opan teh kayak sok bahas nu sanes heula adu bade ieu lah. Ya, Supaya penasaran. Ka apa liburan sama teu saeutik jelema di lebaran teh kana balik nih. bener. Liburan apa ge ku Abang? Aya hiji deui. Naon? Lebar lamun ieu teh dimakan. Hapek, besok dalain kerasa eta mah. Kan aya mah tukang piknik. Aya gini piringna. Neng sok orang. Can kamu rumahan ada ojona udah tadi kamu pak kamu apa tamu Lain dia tinggal di mana ya? Kupat surian. Ajaran. Anyaha antara minang bulucak bulu nama. Aya eta. Buka nih gue nongke pan kemarin tuh lebaran tuh minimarema. Iya ayam bae ya. kayaknya temannya hayam biru hayam bayat woi Ayam di mana ya? yang menang mall ya tuh cowoknya Lain. Ya, benar. Kali itu di si Bunda. apaan ayam merah gede dibelikan karena hayam ya kan Ieu kerupuk saya keneh rangu. Kamari mamang itu ka warung ngahaja milihan kerupuk teh nu teu rangu. Nah, Kanggo di mam siang-siang teh. Kira sana ini. Ada tekan kuat. kami pengen kamu. Ya mau dulu kan itu. sok atuh bunda paruang teh Miraos ini udah saya mau ngebian atau kayak saha. Oh gitu apa ini Bu? Ya bukan. Saya pikir bilang. Ditampil ya. ya nya mangga Sekarang soalnya kejadian lumayan teh itu dari calon baru nasi. Yo, kita tos boboran nih bunda Ical. ada di Calang, Ada di ada Ada di calon. Oh iya benar. di Tanjung Kerta di Calang. Oleh dagang sangu, bener ame abdi bener. Kita didinya Tanjung Oh. Kerta tapi Anu bisa. Saya dia bae masuk jatuh dagang, sok icalan, Makan. ngical acuk, ngical kosi, itu beas. Teman saya dari icalan. Kapan ngical HP? Pak, dipakai non? Pakai beli beas semua. Semua itu. Bicara dalam persis. Ical galau ya. Saya bicara batar nagalanya. Anu penting mah meureun kieu ieu mah jeung kasadayana nya
urang teh beunang salah sahijina di bareng ieu teh di program Waos Warung Obrolan Sunda anu dirojong ku Forum UMKM Kabupaten Sunda gawe bareng ieu teh kahijina beunang dina Waos teh urang ajang silaturahmi jeung ajang promosi atuh Waos oge ya sami da ieu mah gogojakan di SMTP nu paling penting mah urang saarea anu ya dina ayeuna urang gawe dijungkeun ka premier sa SMTP anu etes pisan ti Waos sareng ti ngawujeunkeun haturan minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan